Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangyana dina acara ngadongeng. Sim kuring bade mangdongengkeun deui kanggo mitra dangu sadayana. Kumaha sarehat sadayana? Mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Ayeuna sim kuring bade medarkeun deui caritaan dongeng zaman kapungkur dina judul Ciung Wanara. Mugia kahatur janten panghibur dina waktuna sewang-sewangan mitra dangu sadayana. Kumaha jalan caritaanana sumangga atuh urang kawitan bae wilujeun ngadangukeun. Panon poe nyaangan ti belah wetan anu untukna buleut jeung beureup. Halimun lemah nyerep dina dang-daunan lila-lila jadi ibun. Tuluy ngecelak kana taneuh sora manuk cing rarecet marengan lengkahna rahayat anu muruk ka gunung, pasawahan, pasar jeung pakasaban masing-masing. Di tempat ieu sagalana subur tur makmur, eueuh bancang pakeu. Sararea tumut kana piwuruk Sang Hyang Tunggal, sangkan salawasna hirup rukun dina lemah cai. Sanajan kitu hirup tentrem anu lumangsung laingan alatan kataatan rahayat kena ajaran agama. Tapi oge yen nagara eta dipingpin ku raja anu kacida wijaksanana tur adil. Raja Prabu Permana di Kusuma katelahna raja anu kasohor kaganda pria Raja Sakti boga pangawuruh luhur ngeunaan administrasi tata negara jeung budina anu mulya. Raja dipikawanoh ku rahayatna anu salawasna mikanyaah rahayat kanagarana, khususna kaum miskin leuwih ngutamakeun rahayatna batan urusan sorangan. Kusabab kitu nagara anu geus subur beuki we makmur, aman tentrem, gemah ripah loh jinawi. Nagara ieu anu ayana di parahyangan salawasna taat kana ajaran Sunda. Prabu Permana di Kusuma kagungan garwa dua, kahiji Dewi Pangreyep, nu kadua Dewi Naganingrum. Duanana awewe geulis turut calakan, tapi boga ciri anu beda-beda. Dewi Pangreyep mah miboga sifat gampang kasinggung, gampang timburuan, sarta adigung gede hulu. Sedangkeun Dewi Naganingrum mah mangrupakeun pamajikan anu sabar, rendah hate jeung pager. Sanajan kitu raja mah tetep adil kadua pamajikanana, sangkan kerajaan teh jauh tina pasalisihan. Dina hiji poe Prabu Permana di Kusuma ngageruan panasihat kerajaan. Nyaeta jenenganana Ua Batara Lengser. Manehna hayang ngebrehkeun ka hariwang anu aya di jero manahna. Hiji hal anu sok ngaganggu setiap poena. Ua Batara Lengser ngadep Prabu Permana di Kusuma di karaton, kalayan teu diparentah anjeunna langsung cedo hormat kerajaan. Ampun kaula Gusti Prabu, aya perkawis naon gamparan miwarang sim abdi ngahadap gamparan. Nuhun Ua Batara, sok mangga calik. Saterasna Ua Batara calik tina kursi. Prabu Permana di Kusuma nembongkeun sikep anu ajrih ka Ua Batara. Atur nuhun gamparan. Ua Batara wilujeng tepang, kumaha damang? Ucap Prabu Permana di Kusuma teh. Pangesto Gusti Prabu, walon Ua Batara Lengser. Ua Batara Lengser mangrupakeun panasehat kerajaan anu geus kolot pisan, tapi daya pikirna seukeut anjeunna oge
kedeganana basajan teu pernah mangpaatkeun kadeketanana ka raja. Nasihat-nasihatna sok utamakeun rahayatna. Syukur Uwa Batara dina danget ieu kaula henteu kitu bae marentahkeun Uwa sangkan ngadep kaula. Kahijina hate kaula asa aya anu ngaganjel. Intina can ngarasa tenang hirup di dunya teh anu benar-benar nyiksa kana batin kaula. Panon ieu sok ningali kagorengan anu dilakukeun ku satiap rahayat kaula. Padahal kaula ngajalankeun pemerintahan kalayan pangaweruh anu dipibada. Apunten Gusti Prabu, Uwa Batara lain pade ngaguruan gambaran. Tapi da kitu geuningan sifat manusia mah mesti diciptakeun pikeun deukeut kana hawa nafsu. Iwal ti sorangan anu bisa ngalawan eta hawa nafsu teh. Leres pisan Uwa Batara. Kaula nyauran anjeun ka dieu supados sakabehna tiasa wanti-wanti ka hareupna. Sabab kaduana kaula mutuskeun dina danget ayeuna arek jadi patapa bade ngasingkeun diri tina riweuhna dunya tapa kaleuweung ngadeukeutkeun ka Sang Hyang Tunggal. Kitu tah Uwa Batara. Atuh lain mata kreuasna pikeun Uwa Batara lengser mah ngandenge ucapan Prabu Permana di Kusuma kitu teh. Sanajan tujuan anu kacida mulyana henteu sakabeh raja wani mutuskeun pikeun jadi patapa ngasingkeun diri tina herangna dunya anu dipiboga. Ieu bakal jadi hal paling hese pikeun Uwa Batara lengser mah atuh ngahuleng sakedapan mah. Mikiran kudu kumaha ieu karajaan lamun eueuh pamimpinna. Pok Uwa Batara ngajawab, "Duh Gusti Prabu, abdi nyuhungkeun dihapunten. Kerajaan Galuh anu geus sakieu tentremna di kahirupanana paripaos nama bakalan ancur lamun saenyana Prabu ninggalkeun ieu karajaan. Sanes eta wae musuh karajaan pasina bakal nyerang karajaan. Sareng langit bakalan poek, bakal nutupan bumi karajaan Galuh upami Prabu mutuskeun pikeun tapa mah." Satuluyna Uwa Batara lengser satengah ngagubrageun maneh. Awakna langsung deku payunan Prabu Permana di Kusuma teh. Prabu Permana di Kusuma ningali Uwa Batara kitu teh manehna cengkat tina porsi singgasanana. Ngalengkahkeun sukuna ngadeuketan Uwa Batara lengser. Tuluy ngangkat awak Uwa Batara sangkan bangkit tina dekuna. Prabu Permana di Kusuma estuni ngahormat ka ieu sepuh teh nyaeta Uwa Batara lengser. Pikeun anjeunna Uwa Batara lengser guru sadaya guru. Sagalana ge parantos dipikiran Uwa Batara. Sauruk Prabu Permana bari imut ka Uwa Batara lengser, "Nyuhungkeun ampun Gusti Prabu. Abdi masih keneh teu ngartos ku maksudna gamparan." Teh Uwa ge ngarti jeung ulah salah Uwa Batara lamun aya anu aneh di karajaan. Tong heran sareng yakin weh yen kaula parantos kaluar tina karajaan. Nanging kaula mah ngingetan anjeun pikeun salawasna waspada sabab musuh anu paling nyata aya dina diri anjeun. Pituduh ka jalma-jalma anu pantes dibimbing sareng ngajagaan anu lemah. Uwa Batara teu kuat ningali beungeutna Prabu Permana di Kusuma yang bisa neuteup ka handap teu tega neuteup beungeut raja anu dipikamemeutna. Hiji raja anu teu eureun-eureun diajar digawe jeung ngadoakeun kasalametan rahayatna. Nyata kerajaan Galuh anu manjang ti ujung kulon atawa ujung Jawa kulon nepi ka ujung Galuh atawa ayeuna muara walungan brantas.
angin ngahiliwir ngagelebuk dang daunan. Ngoya gencai ibun, ragrag kawalungan jadi hiji. Saking cepetna marengan aya hiji cirim kaluar tina warugana Prabu Permana di Kusuma teh. Saisi karajaan bengong mata simeteun ningali rajana Prabu Permana di Kusuma. Salin warni mindah rupa ngajang ngelek robah. Jadi jajaka gagah pertentang kalawan ngora tur kasep. Ieu kajadian teh matak aheng jeung teu percaya. Tapi kitu narahayat kerajaan Galuh mah percaya yen rajana reinkarnasi ti dewa. Ieu kajadian teh sarua jeung menteri Arya Kebonan manehna ge leungit taya laratanana. Sakabeh para pajabat kerajaan titah ngumpul di balai palataran alun-alun. Atuh kumpul sakabeh pajabat jeung rahayat kerajaan Galuh teh. Pok Prabu Permana di Kusuma nyarita anu ayeuna geus robah wujudna. Perlu dikanyahokeun usakum rahayat kerajaan Galuh dina janget ayeuna sebut ngaran kaula Prabu Barma Wijaya. Sorana ngandung agem handaluan. Sok aya saurang anu nyarita hidup paduka. Atuh saur manuk rahayat tembal. Sararea anu hadir sujud pada hormat deku ka Prabu Barma Wijaya. Prabu Barma Wijaya seuring ngabarakatak kalintang bingahna ningali sadaya pajabat kerajaan jeung rahayatna sujud tur nurut ka anjeunna. Iwal ti Uwa Batara lengser wungkul anu tedeku ka Prabu Barma Wijaya anjeunna tetep jempe teu oleh cicing tina korsina. Pok Prabu Barma Wijaya nyarita. Kunaon ilaing tutunduk ka kaula Uwa Batara? Tanya Prabu Barma Wijaya. Hapunten si Abdi Paduka, henteu tiasa ngabohong jeung dipohongan gitu bae. Sabab bohong mangrupikeun awal karuksakan jalma. Ate si Abdi menyebutkeun yen Paduka mah lain Prabu Permana di Kusuma. Sakali deui nyuhungkeun dihapunten Paduka. Jadi Uwa Batara mah teu percaya kana kersaning Sang Hyang Tunggal. Sanes teu percaya ieu mah masalah waktu kapungkur. Teu tiasa dipalikeun deui anu hirup ti zaman baheula ngangukur jadi kenangan, jadikeun sajarah. Sedangkeun anu bakal datang nyaeta harepan waktos anu dipilampah ka payuna. Nah, Uwa Batara cangcaya kana kekawasaan Sang Hyang Tunggal atawa Uwa boga niat jahat ka ieu karajaan, makana andika tutunduk ka kaula. Abunten Paduka, sim abdi teu aya maksad ka dinya, tapi hate sim abdi teu bisa dibohongan kitu bae. Ambek atuh Raja Barma Wijaya teh beungeutna beureum sabari nangtung dina korsina. Lamun kitu mah Uwa teh lain jalma bijaksana, teu leuwih ti buah anu pangburukna. Uwa sakur sakadang monyet anu hirup di tengah-tengah patani anu kakurung ku kandang. Hapunten Paduka Raja. Teu naon Uwa Batara, cukuring mah Uwa Batara mah lain monyet, tapi monyet nu saestuna. Prabu Barma Wijaya seuri bangun ku bunga, tuluy molotot ka para menterina. Menterina oge ngilu seuri atuh. Uwa Batara ngeluk tungkul saterasna gugah tina linggihna, tuluy ngajauhan bale riungan lengkahna teu puguh euteup seureuna. Atena sedih ku sikep rajana anu ngalelece kamanehanana. Uwa Batara sarta janji ka dirina yen Prabu Barma Wijaya hiji mangsa bakal dipanjara kawas monyet, teu bisa nanaon ngang cicing dina kandang. Poe ka poe karajaan begitu bisa dikandalikeun. Para pajabat resep mabok-mabokan jeung judi ngaduhayang. Hal ieu dilantarankeun ku sikepna Prabu Barma Wijaya anu resep kana ngaduhayang. Rahayat Galuh leungiteun pamimpin anu baheula na wijaksana, tapi teu bisa nanaon
merenang ieu kersa Sang Hyang Tunggal. Dengan saukur rakyat galuh anu ngarasakeun kitu teh, Dewi Pangrayap jeung Dewi Naganingrum oge ngarasakeun sarua. Sok dihohoak jeung dikaniaya. Tepung silila dipikanya siga salaki pamajikan. Hal ieu nyebabkeun aranjeunna ngalamun sareng hirupna teu nyaman di karaton. Sanajan kitu aranjeunna ngang awewe anu kasebutna suda ku tanaga jeung teu walakaya. Dina hiji peuting kadua pamajikan rajana katalang sarak nandangan kasedih. Sare dipangkengna masing-masing. Teras aranjeunna teh ngimpi nu sarua yen bulan murag kana pangkuanana. Mimitina aranjeun teh ukur nganggap eta kembang sare. Sanajan kitu ngimpi ieu salawasna datang nalika aranjeunna sare. Saingga maranehanana malah leuwih kuligah. Sarta ieu kahariwang teh bisa disumputkeun. Sakabeh impian teh dibenjar beaskeun ka Prabu Barmawijaya. Darak-darak wae atuh Dewi Pangrayap teh nyaritakeun impianana dibarengan ku Dewi Naganingrum. Prabu Barmawijaya ngahuleng sakedapan mah timbang-nimbang naon arti impian kaduana garwa teh. Rai mah ngarasa hariwang ku eta impian teh Kakang Prabu. Nya Rai, Dewi Naganingrum mah paromana tungkul teu ngomong seetik-etik acan. Urang kudu nanyakeun ka saha Rai pikeun nyaho arti impian Rai duaan teh, tanya Prabu Barmawijaya. Pok Dewi Naganingrum ngilu mairan. Kumaha pami urang naroskeun ka Wabatara wae Kakang Prabu? Sakedapan mah Prabu Barmawijaya teh nembalan usulan Dewi Naganingrum teh. Seungah katembongna siga nu hoream, tapi daek teu daek ngageroan Wabatara lengser nitah prajuritna lantaran manehna teh hiji-hijina panasehat kerajaan anu dipercaya ku 200-na. Sanggeus aya parentah ti Prabu Barmawijaya Wabatara lebet karaton, anjeunna tungkul payunun Sang Prabu teras ngadangukeun sadaya cariosan eta dua garwana. Sirahna ungut-ungutan nanakeun yen manehna surti pangaweruh batina seukeut pisan, yen anjeunna terang yen sabenerna aya hal anu disumputkeun di karajaan Galuh teh. Pok Wabatara lengser nyarita. Sim abdi ngang ukur tiasa nyarankeun nyuhungkeun pituduhna ti Patapa Ajar Sukarsi. Anjeunna mangrupakeun Patapa anu sakti pisan, tah kitu Paduka Raja. Ajar Sukarsi. Prabu Barma leuwas. Karang ngadenge ngaran Patapa waktu cicing di karajaan Galuh teh. Anjeunna hiji Patapa anu mondok di bumi parahyangan Gusti. Ilmu tafsirna kacida luhurna sarta boga sifat wijaksana. Kumaha Wabatara terang anjeunna? Panjang caritana mah Prabu, tapi si abdi ngang pendak anjeunna nalika kuring keur di leuweung larangan. Prabu Barmawijaya cempe sakedapan mah panona semumik paromana semumikir jeung nimbang-nimbang usulan Wabatara. Ngang eta sajauh ieu anjeunna henteu kantos peryogi jasa Patapa pikeun urusan karajaan, pikeun anjeunna sadayana tiasa diurus ku carana sorangan. Waktosna seep mitra dangu mung sakitu dongeng sim kuring mugia janten panghibur. Apunten bilih aya anu kasebat nami atanampi tempat mung ieu masa kur dongeng. Kitu tahnya mitra, apunten sadaya kelepatan. Insyaallah enjing kasambung deui akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.